Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang sami-sami panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci, anu parantos maparin urang kanikmatan dugikeun ka urang tiasa ngaregepkeun pangajaran aksara Sunda kalawan sehat walafiat. Anu kumaha aksara Sunda teh? Hayu urang tongton sasarengan regepkeun kalawan darinya nya. Nah, aksara Sunda teh baheula nama dipake dina prasasti jeung naskah-naskah kuna. Nya disebut aksara Sunda kuna eta teh. Prasasti nu kapanggih mimiti ngagunakeun aksara Sunda kuna teh nyaeta Prasasti Kawali nu aya di wewengkon Ciamis. Ieu prasasti dijieunna kira-kira dina abad ka-14 Masehi. Aksara Sunda kuna dipake nepi ka akhir abad ka-17 Masehi. Satuluyna kasilih ku aksara cacarakan ti Jawa kagantikeun. Robah deui ku aksara pegon. Aksara pegon teh aksara Arab jeung Sunda. Jadi aksara nama aksara Arab, alif ba ta, kan bahasana bahasa Sunda. Jeung kiwari atawa ayeuna ngagunakeun aksara Laten sabab kapengaruhan ku Walanda. Nepi ka akhir tahun 1880-an, urang Sunda leuwih mikawanoh kana aksara cacarakan atawa hanacaraka anu asalna ti Jawa. Anu kumaha teh geuning, anu hanacaraka data sawala pada jayanya maga batanga. Malah mah sok disebut aksara Sunda eta teh. Tapi eta teh anggapan anu salah. Nu matak aksara cacarakan mah ku para ahli dianggap lain aksara asli Sunda. Nah, urang pedar wae nu kumaha aksara Sunda teh. Nu mimiti nyaeta aya aksara ngalageuna nyaeta kaganga, cajanya, tadana, pabama, yarala, wasaha. Aya deui fa, f, vi, va, queen a, ka, sya, xa, aya za, za. Tah lamun tina fa nepikeun kana za mah eta aksara ngalageuna tina basa serepan, bahasa batur. Jadi lain asli tina bahasa Sunda, jadi nyerep tina bahasa sejen misalnya tina aksara Laten. Supaya gampang ku urang bisa dihafalkeun. Aya bisa dikena kawih. Contohna misalnya kaganga cajanya tadana pabama yara lawasaha eta kabeh aksara Sunda. Kumaha lamun nu fa nepikeun kana za? Pek teangan deui weh lagamna. Kitu nya. Ieu ngeunaan aksara ngalageuna. Anu salajengna nyaeta aya aksara suara. Aksara suara atawa vokal. Nu kumaha ieu? Anu a, i, u, o, e, e. Tah ieu a jiga angka 3 a mah. I jiga L, u ieu o, ieu e. Kudu bisa ngabedakeun deh. Lamun jeung e. Nu kumaha eta teh? Mun e mah aya curekan. Lamun eta teu aya curekan. Lamun nah beda deui aya u di dinya. Supaya bisa ngabedakeun teh, supaya gampang kade. Misalnya si Udin keur eta aya curekan. Lamun si Udin keur terus ngaheujeun tambahan deui ku teu rab beresna teh. Jadi we kumaha teu rab? Nah, gitu. Eta ngeunaan aksara suara. Tambahan deui ieu nu jadi kunci salah sahijina teh nyaeta rarangken. Ieu rarangken urang pisahkeun we rarangken nu aya di luhur. Nyaeta aya panghulu. Panghulu teh fungsina pikeun ngarobah kecap a jadi i. Contona ieu aksara ka. Robah sabab aya panghulu jadi ki. Aya deui pamepet. Tah robahna sora a jadi e. Jadi nu tadina ka jadi ke. Aya deui paneuleung ngarobah sora a jadi e. Nu tadina ka jadi ke.
panglayar eta nambahan sora R tina ka jadi kar. Aya panyecek nambahan sora eng dina akhir kecapna. Ieu nu buleud. Misalna ka ditambahan ku panyecek jadi kang. Tah ieu nu rarangkena di luhur. Aya deui nu rarangkena sajajar. Bisa di hareup, bisa oge di tukang. Aya paneleng ngarobah A jadi E. Contona tina K angkana K teh jiga 77, K robah jadi Ke, E tah paneleng. Aya deui panolong ngarobah A jadi O, tina K jadi Ko. Pamingkal nambahan sora plus Y, nu tadina K jadi Kia. Di tengah-tengah tah lamun pamingkal mah. Aya deui pangwisad keur nambahan sora ah, he, ha, kah contona. Jadi nambahan H, misalnya tadina K huruf awalna atawa ta jadi kah atawa tah misalnya teh. Aya deui dipatenkeun atawa pamae keur maehan aksara konsonan. Jadi tanpa vokal, tanpa a, i, u, e, o. Misalnya ka atawa ta. Ka di dieu a na teh dipiceun. Ka jadi ka hungkul make pamae. Ta jadi teh hungkul teu make a deui jadi ta. Jadi ka namun pake pamaeh jadi ek meureunna nya. Kayak aya deui rarangkeun nu dihandap. Aya panyuku keur ngorobah kecap a jadi u. Jadi nu tadina ka atawa ta jadi tu atawa ku. Aya panyakra keur nambahan sora R di tengah-tengah. Eta nu tadina ka jadi kra. Nu tadina sa jadi sra. Nu tadina pa jadi pra. Aya deui panyiku keur nambahan sora L di tengah-tengah di antara konsonan jeung vokal. Contona ka ditambahan ku panyiku jadi kla. Ta ditambahan panyiku jadi pla. Pa ditambahan panyiku jadi pla. Nah, eta keur rarangken. Tah ieu contona. Lamun ngagunakeun rarangken, lamun hiji huruf ieu, hiji aksara. Ieu bisa diganti-ganti, ieu mah keur contoh hungkul, ieu contona ka supaya gampang. Ka, ke, ki, ko, ku. Engke ieu robah deui. Ta, te, ki, ti, to. Ieu tinggal dirobah nu ieuna, nu dihareupna. Aksara naon, huruf naon nu bade dirobah teh. Tapi ieu nu jadi kuncina. Misalna aya deui tambahan deui. Ieu mah keur angka hiji, ieu mah teu make harangken ieu mah. Aya tih 0 nepikeun ka 8. Tah, ieu contona. Conto kecap kamana. Kamana di dieu teu make rarangken, langsung we di dieu. Ka mana ka? Ieu nu jiga 77 ma. Ieu na jiga Z. Jadi teu make rarangken heula. Beda deui lamun make rarangken. Misalna boboko, ieu make rarangken panolong di dieuna. Boboko. Tah aya jiga Z di dieu. Kareta. Nah, di dieu ra dirobah rarangken paneleng jadi re. Tana mah biasa jadi kareta. Beda deui lamun karet. Tah ieu karet. T-na panna nu beda teh. T-na
Ta eta supaya jadi teh hungkul make rarangken pamaeh gitu. Jadi beda keur ngarobah vokal teu make a atawa a, i, u, e, o na teh geuning vokal. Ieu ngeunaan aksara e jeung e kudu bisa dibedakeun. Contohna misalnya Egi, tak ieu beda deui hareupna penulisanana huruf e teh. Lamun nu kadua nyaeta e, lamun dibaca make bahasa Sunda mah jadi egi. Nah, gitu. Ya aya contoh SMAN Seman 1 Banyusari. Lamun angka hiji nyaeta angka misalnya 1 2 3 4 5 genep eta kudu aya batesna di dieu ya. Jadi beda aya bates ngeunaan angka jeung huruf. Aya deui contona virus corona. Nah, bahasa Sunda mah orang Sunda biasana nu katulis eta nu kabaca. Virus corona atawa corona. Tah ieu contona aya. Tah ieu dina rarangken urang kedah maksimalkeun rarangken atawa punktuasi. Ulah sembarangan maehan huruf. Jadi brang, breng, brong misalna teh. Lain nulisna teh ba dipaehan, kudu dipaehan heula, tapi ngagunakeun rarangken supaya jadi brang teh gitu. Tah ieu contoh-contoh desain aksara Sunda. Ieu saya pisan. Ieu aya contoh graffiti. Aya graffiti ieu saya pisan ngagunakeun aksara Sunda. Aya deui gambar urang bisa ngalukis di dieu ngagunakeun aksara Sunda. Tah ieu ayeuna mah dina baju ge urang teh kedah wanoh. Wanoh teh wau mun di dieu mah di Karawang mah atawa apal. Karena aksara Sunda ieu biasana dina baju ieu batur getol pisan sae. Keh, pancena ayeuna jieun ngaran sorangan make aksara Sunda kalawan lengkep. Jadi ngaran urang sorangan dijieun sing lengkep nya. Misalna Egi, entong Egi hungkul tapi Egi Praja Septian gitu. Aya deui nu kadua jieun desain make aksara Sunda, desainna tina bentuk kaligrafi, grafiti misalna, poster jeung sajabana. Temana bebas, temana eusina mah bisa ngeunaan naon we misalna ngeunaan ngaran dihias atawa tentang corona ayeuna nu keur booming wabah atawa nu sanesna bebas. Bisa dina karton atawa media sejenna misalna tina desain web misalna mangga wae teu langkung. Gumantung kana kaparigelan masing-masing. Eksplorkeun wae, pokona mah teu kedah sieun salah, teu nanaon, nu penting urang geus nyobaan sakumaha kamampu urang ya. Mudah-mudahan lancar, hatur nuhun, hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.